biasa masih sasarangan sareng Mbah Gembul, oke sarangan ku Gugun atur. Anu sakumaha biasa di saranganku. Dedet. Sorry ya tang ditahan. Tang ditahan. Pernah sekolah? Pernah. Biasa di SD gitu. Di TKH lah. Oh TK langsung ke SD. Biasanya ya ayo hari budak ngolah ya gun ya. Budak leutik gitu, budak leutik ku guru teh sok ditempo teh masalah bakat. Aya budak sakuningan nakulan we meja ieu. Wah, tong dicarekan. Mungkin bakal jadi tukang gendang. Nakulan we meja. Budak anu curat-curat we ka tembok. Bener. Tong dicaram. Engke geus kolot nanti bakal jadi pelukis. Aya deui, Dek. Budak ngojay di Ragasi. Swimming. Swimming renang. Ih, batur ti keralap. Mandi pelajaran sekolah teh de aya Dek, Matematika, IPA, IPS, agama, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, olahraga, agama aya. Aya. Nyanyi aya jeung kesenian aya tuh. Aya, kesenian emang. Dede pernah nyanyi. Ya. Bisa lagu ke di sekolah sok nyanyi. Sok Nyala TK mah tara antapi SD. SD coba lagu SD. Di antarana Nya. batuk deh. Batuk heula teh naon batuk. Ya biasa bah musim kan. Oh musimnya aya perubahan musim. Nah, ieu bah lamun tina eta mah keur pas Nyanyi keur di SD. keur pas kelas 2 SD lah pernah. Judulna teh ku lamun ngaranna mah lamun guru abdi keur pas eta mah. Berarti disebutkan guru nama. Tapi kan mere judul. Lagu. Judul ingatlah nasihat guru gitu. Kumaha coba? Ingatlah nasihat guru, janganlah malas, rajinlah belajar. Berilmu tentu berguna, jangan ditunda, wujudkan cita-citamu. Karena ada segitu gini kan? Pernah. Lain aya baturan abah mah baheula yo. Kelas 1 mainna titah ku guru yo. Nyanyi ka hareup biasa ka hareup mah tukangan bor teh ari geus bor geuningan. Dede kitu teh. Nangtung geuningan gitu nyanyinya. Laguna teh gundul-gundul pacul deh. Kelas 1 ka budak eta-eta. Gundul-gundul pacul kembelengan. Aing ka kelas 2 deh. Titah nyanyi. Manena kahareup deui wae. Laguna eta keneh wae. Gundul pacul. Naik ke kelas 3 deh. Titah nyanyi deh ku guruna deh. Eta guruna miheulaan eta mah. Sia masalah gundul. Tapi gundul ga ya laguna deh. Gundul kebunku. Ye, mah eta mah lihat kebunkeun. Lihat kebunkeun. Eta mah lihat ya. Eta lagu naon tadi lagu naon? Oh, nyata mah lihat kebunku atuh lagu anak-anak. No eta mah lagu anak-anak. Sajabana ti laguna tadi lagu naon? Nya tuh nyaho tah? Oh aya keneh eueuh. Laguna penuh lagu Lihat teh loba. kebunku penuh dengan bunga. Tah teh bode soal tara dinyanyikan. Nyanggeus poho kebunku gitu. Sajabana ti lagu kebunku, lagu anu tadi Dede dinyanyikan, lagu anu pas sorena lagu. Aya keneh meureun. Aya meureun saeutik. Aya. Lagu naon deui coba? Cuman hafal dua judul doang, lagu 2 judul. Ti kelas 1 buka kelas genep teh. Ngan 2 judul. Tadi mah kan aya hiji deh kan aya 3 jadi 3 judul gitu. Naon deui? Nya
palingan ge lagu Mas Kumambang jeung lagu band. Oh, eta mah pupuh. Pupuh. Sok pupuh. Anu Mas Kumambang. Layung hibar sisil langit nyirian bulan citos burit cahayana ngempur hurung indah taya tanding. Layung hibar sisil langit nyirian bulan citos burit cahayana ngempur hurung endah taya tanding. Manuk-manuk hibar ngalabring patur tur tutur pairing-iring